Aing mah terbalik naon itu naon Pak kunaon heula itu naon datang burudet ke kumaha tuh aing mah kumaha tuh urang karek ge astagfirullahaladzim naon masalah naon eta tah si Sarmad aduh ampun Sarmad eta teh ya naon deui ngeun masalah naon deui itu mah dulur urang eta teh kumaha tahin eta ai urangnya urang kan anyar beli mobil teh tuh sepira lah mahal teuing lah kan 500 jutanya nu Innova Reborn teh nih kan atuh aing nu meuli mana anu nyeri hate kumaha dongengna lain naha atuh jelema teh bingung urang mah iya aya namanya lamun urang bisa ngusakeun tali lulu eta jelema uing boga duit di mana lamun diciptakeun di Gusti Allah urang teh meuli teh sedangkan kan urang teh nya duit aya mah keur naon urang lain duit sorangannya duit tuh bapak lain main tapi manehna da cenah kaomongkeun teh cenah hayang kapuji hayang kasebut beunghar ai urangnya urang teh duit teh pan banda katalang daga lain urang teh hayang hidup teh hayang ngeunah hayang mobil teh nu geunah anu aman mata aing dibeuli eta Innova teh nah atuh urang make nyaritakeun ka jelema ngomongkeun nu hayang teh aya di tanggapi urang bang nama urang asalna bisa we teu paduli man kan urang mun asup ka garasi urang teh ngaliwatan tanah manehanana mah teh siga nu teu rido kaliwatan ke mobil urangnya urang